Si wana euy beungeur ngarit ku aing lepas deui tambangna sia ku aing. Ku aing pusing. Aing mana nih? Kapan dikasih buah buruan? Pe yes bebenangan enak gitu lah anak mangkat itu ya kebutuhan ya teh ibu nggak aku sih ya tahu si kapur mana tiga lumayan oseng rajin bawang kena capek aduh ampun capek benangan samet singgah istirahat lah kemana lo selama katif lumayan ya menang ibung ya dengan sangut aja iya untung orang buaya ya mah ya satu aja nukia usum kia mah ibung ngenah kira di oseng-oseng kuyah jeung cengek paduli teh naon wah gimana kolesterol ieu mah sehat atuh nah ku aing daripada dialaku si aput ku aing teh laan tuman teh geus sakit mah bersih ya benar syukur ya mah ya geus menang ya tah dengan schedule mah hari suluh nun canda aduh ampun capek lagi kedeng kemana ya pakate beri tuh mah kayak naon nih nama cai hungkul ya rasa kedeng ada kelas suluh kan itu tapi berelean rumah sehari bau ya yang mau domari itu oh batur sekarang deh ya nah suluh duh anjing ingat wae itu di mana-mana ingat wae kan matana bolot hotel kalau si aja duh aing kumaha disau tengah jantung juga si muah goblok deh ngalamun wae tebah ku aing geura intip sia ku aing awewe di lawang astagfirullahaladzim aing hiteng we ratu ngalamun di mana ya emang di mana Sulu astagfirullahaladzim beruas gitu ngalamunan naon sia teh moang deuleuh teh di ditu ku aing di kajauhan kan ngahuleng we lain mang aing teh keur kabungbulengan ku alus si Ece baik di Jakarta anjir eta matana alus pola gede aing kabungbulengan aing mah teh ngalamun wae ai sia hayang ka aro si Oco bener hayang ka si Ece naon pagadagan sia pangangguran alah pagadagan mang teh deui loba pagadagan mah nyatu ge pirajeng iwung ngala sia teh kudu kengetaan ka aing tong kitu mang keu ge daek gawe mah soal masalah ibu mah dibahas-bahas era cicing ka dieu geura ka dieu diuk ya mah diuk ada
Ternyata anak kumaha Hidup emang. nganggur hayang ka awewe. Mang momoan nyaho mah ngarti ke budak ngora eta kuat baheno nemplok geureuh hideung saeutik mah. Hayang ka awewe. Oh, Aing ka imah atuh. aing ngadek ngasuluh, aing kira-kira dek ngalenyet mah aing mori tadi nama dek curhat. Jore itu dah tadi ge eueuh Aing mah. kayak aing ngarokok heula tuh. Wah, aing dek ini ngasuluh aing mah. Bungana aing mah. Jore deui goblok pagawean urang mah heurina di dieu ge. Aing tadi dek curhat gunaheun ka kolot. Kolotna ka kolotna. Ieu. Aing sih. Itu kan gua jailan aing keur ngalamun keur naon di jailan. Baik sia. Aing keur nalian eta. Wah, deukeun sia. Sia, aing ge rawe ka kanjutna sia. Ku aing deukeun rawe ah. Ka ditu we. Ali Oles. Kehel. Anjing udah gede. Mabalas ka aing goblok deh. Hidung bing. Mantuk mabalas ka aing goblok deh. Hidung bing. Mantuk mantuk ge gitu. Goblok ya kan yut aing dir. Rawe cuma penting ini malah suluhnya deh. Kejual deh. Wah, aman langsung mantuk memang kejual teh ngabalas ka aing. Mantuk ka mana si muangnya ngasuluhna. Jabarek hujan, itu mah berean wae rek ngarit, euy. Hujan dia. Ayo siat ke dia. Ayo. Sekarang siat di dia pun, ayo siat. Nggak tuh di dia. Ini siat deh. Mau dia ayo rek ngarit. Siat nyatu di dia. Nyatu di dia si aing rek ngarit. Jadi ya, ikutnya ya rada halus. Ya, buru hujan. Ulu udah masih wah. Nah, jadi bikang. Oh, geus payu meureun euy. Nomor jalurna geus payu digantikan ku bikang. Eta masih kene ngangondom mah tiba-tiba gula. Wah, si Wana euy beungeur ngarit ku aing lepas ke dina tambangna sia ku aing. Ku aing isi euy. Aing mana nih? Kapan kasih buah buru ah. Wah, Allah. Wah, lepas sih mah domba teh euy. Iya mah. Wah, coba giras aing mah cuma. Aing. Hei. Hei. Oh iya gini kan. Ini urut ya mah euy. Anu jaya euy.